Masa dulu Chanel Kerja dah deh buka pemajikan. baru dah kampung. Aduh, ngeunah bulet-bulet ngopi, udut. Beuh. Silih asu, silih asa. Aduh, baru dah kemarin Masa nanya. dulu Aing yang Chanel, mulin, oh batur. masa dulu Chanel, masa dulu Chanel. Sakit aing kemana? Nya itu geus bingung. Boleh lagi wae. Tak ningali Mang Oji teu? Kemana nya euy? Remja dah deh buka mantan pemajikan teh. Di sana adat-adatan we. Teu nyaho aing keur ngahaya boga jadi jelema beunghar. Yang kamar adenya euy. Aduh, ngeunah bulet-bulet ngopi, udut. Beuh, mantap, hirup kieu tah nu ngeunah mah. Bawa gangguan sama sekali. Ngopi dulu lah sekarang mah. Aduh, nikmat, hirup nikmat. Ngan udut ka mananya euy. Ih, jauh wer tuh. Jeung udut. Ngumpulkeun ah. Wer kenaon? Ngarokok tuh goblok sia, ngopi aing teh. Aduh, aing mah jelema rudep kan dia monyet teh keur ngaganggu aing wae keur ngopi. Si mana tuh? Biasa mesti Kantor. kantor. Kebon sia. Olol. Wah, ya. Aduh, Maju cebon kumaha? keur ieu ih. Coba ada-adatan wae ih. Cuma mah Aduh, tapi torbut eta. ya biasa. Nyaho wae ning. Ber. Naon sia teh? Eta tuh. Eta naon? Eta. Anjing, udut. Heuh dah. Keur mah aing. Sia teh gablok duit pisan. Encan ih, can cair. Anu kamari kok aing ka mana? Encan eta ih. Monyet Eta keur panen. beungeut sia panen. Geus udut dah. Aduh. Beunah hirup teh heuh. Udut tinggal ngudut. Ngopi tinggal ngopi. Aduh. Mantap banget. Sok ningali teh, Naon? ningali pemajikan ngalewat. Tara. Bukan teh yang sok Sembung aing sieun cebon mah kelepaku eta aing mentlang. udut itu. Sok ieu meureun ningali nu tukang eta. Langsung Heeh. tara aing jarang di imah pan biasa udah masih sibuk mah. Oh. Salah ieu. Ya maksudnya naon ya sia ka dia ada tiba-tiba ya. Untuk biasa ningali itu tuh pemajikan Oh. sugan ngalewat Oh. aja. Ini sia ceritanya rindu. Lain rindu ih Segan aing rindu keneh. sugan we gitu ningali itu. 346 menit kemudian. Ya ngomong-ngomong saya teh gawe naon. Aing teh sibuk salian di sawah teh. Biasa di luar kota. Luar kota. Anjing. Ini kok aing hiji deui. Goblok. Bener sih rudet bener. Ya goblok kok aing jadi ka mana? Seuri deh tolong. Biasa pan. Cuman pan teu bisa kompromi. Yang Bener. Udud aja udud. Sialah mau lain motoran kok aing geus dicabok sia. Aduh, baru dah kemarin nanya. Aing yang ulin, oh batur. Baru dah kemananya ya? Aing daripada pamajikan ngomong wae. Ya aya duit tuh 25.000 yang bayar hutang Bang Emok. Si Ece ya. Cek. Hah? Cek. Pangjajapkeun dah. Hah? Pangjajapkeun. Naon? Pangjajapkeun. Jajankeun. Ya Allah, Robi udah. Pangjajapkeun. Jajankeun naon?
Pangjajapkeun. Oh, jajapkeun. Duit ka Cembon. Kasa? Ka Cembon. Sa? Cembon. Oh, Cembon. Astagfirullah, ayo budak. Mun aya linggis make linggis gak congkel. Ya, pangjajapkeun ji ka Cembon, ka imah. Ayo masa. Ka imah, itu ka imah Pak RW. Ka Ah. Cembon. Ka imah Pak ka imah Pak Cembon, Cembon kan eta. Ya, Ah. jajapkeun duit ya. Ya itu. Ah. Ya. Aing teh tadi titah naonnya poho. Kita pangjajankeun nya. Lumayan 25.000. Bodoh meureun kita jajankeun meureun ah. Jajankeun ah duit teh. Mang meuli. Beli naon? Hah? Beli naon? Hah? Beli naon? Beli jajanan, Mang. Jajanan naon? Hah? Jajanan naon? Hah? Jajanan naon? Oh, jajanan. Heeh. Jajanan ieu we nu garopean. Garopean. Hah? Garopean. Garopean. Ah, Heeh. Mana? Hah? Mana? Iya. nah, Iya. Iya doang. Iya doang. 5.000-an. 5.000-an. Ah, Oke. eta baraha? 1.000, 2.000. Ya 2.000. Hah? Karak 2.000. Ah, Heeh. berarti 3.000 deui. Heeh. Mana Mang nu gopean? Tak eta tah nu leutik. Ah, 3.000. Ah, iya tah. Ah, ceng. Yuk. Geus. Hah? Geus. Ah, Ah. Duitna mana? hah? Duitna Para goceng, duitna mana? goceng. Heeh. Ah, Heeh. nah. Ah. Ya. Ya. Nun ya. Hah? Nun. Ah, Heeh. non Mang. Heeh. Asik jajan. Enak-enak nih. Mang, Nah, ya lain pang kita jajankeun teh. astagfirullah, budak teh. Lain dijajankeun, jajapkeun. Ah, Jajapkeun. naon? Jajapkeun. Jajanin. Jajapkeun. Ceukna tadi kita pang jajanin. Astagfirullah, budak teh. Wah, aing dititah jajapkeun duit tadi ka Cembon lain dijajanin. Ih, Atau omong tadi bejana kita jajanin. jajapkeun. Jajapkeun. Oh, jajapkeun. Karena mana duitnya? Beak dibelikan dia. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, eta duit can sakitu-sakituna nang ngijam. Aduh, iya mah budak teh. Geus. Ya, kumaha? Dah anggo di dinya lah. Ah, naonnya, Mang? Nah, non. Duh, salah ki aing ka mana nya ieu teh geus bingung. Baru lagi wae. Mau jelema deh. Wah, aya budak dah. Dak. Dak ningali Mang Oji teu? Duh, kemana nya biasanya mainnya sok ngejadok di mana sih? Oh, nya. Mbak, kali itu ah. Ayo, enggak. Duh. Mang, kunaon, Mang? Sendal copot, Cembon. Kalaunan atuh. Kamana Cembon? Ningali Mang Oji teu? Pak Oji. Heeh. Dipangkas. Rokok. Bener panca engge? Aya di Udah pangkas. mantan salah kedinya mah. Rokok urang beak asli aing mah. Ya. Bapak main teh boga duit, ngahutang wae keur pusing. Carekan Bon. Di imah dicarekan, enak urang kedatangan wae soalna kemarin nu neangan wae ka imah. Carekan cek carekan pusing urang mah. Arek urang dicarekan. Urang balik lah. Mangga. Ayo cek Ayo.
Duh, ngeunahnya burit-burit ngopi. Jeung ngarokok deh. Duh. Nah, meureunnya. Dunia teh asa naon ya euy. Caang itu ke lampu tah kita. Aduh. Sadulur Channel. Oh itu tuh jelema teh tuh ku aing teangan sianya. Anu sok bodoh silih asu Sianya ngeunah di dieu ngopi aing era didengekeun ku tatangga. Naon ieu teh? Itu enggak poe. Aing nu datang ka iman nagian we hutang. Kita mah ngeunah ngarti ieu mah ciri-ciri orang dipercaya ku batur. Aing geus riet, kasih mah geus riet. Karat. Ayo urang geus reut. Muga di dinya nganyap-nyap wae. Datang-datang teh. Atuh kumaha aing teh nganyap-nyap, saya teh karat. Aing teh tuh enggak poe ditagihan wae ku batur era. Loba nu ngomongkeun mun uling ka mana-mana teh. Ya. Isukan ditah datang ka dieu isuk-isuk. Arek naon? Aik dibayar ku sia kabeh hutangna. Lain diajak gelut. Aing geus rieu kasih teh kampak.